Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Sateuacan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sawunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Mugi janten perhatosan para mitra Pasundan nu mulia. Simkuring sapara kanca ngagaduhan hiji pamadegan dina perkawis carios-carios dongeng nu didongengkeun ku simkuring Kang Asep dibantos ku Ade Soni. Wireh carios ieu teh cantang tos fiktif altanapi teu fiktifna. Bawi raos nemutkeun simkuring sapara kanca wireh jujutan carios dina dongeng Sunda disalang surupkeun bae sareng sajarah bangsa Indonesia nalika numpes karaman dina mangsa bangsa Indonesia munggaran merdeka. Kukituna bilih aya nami nu kasebat, tempat nu kasabit atanapi segala rupina anu mirip atanapi ampir sami. Mugi janten mafhum kumargi eta rupina mangrupi bagian tina jujutan dongeng Sunda. Hatur nuhun. Mitra Pasundan nu mulia, sateuacan urang neraskeun kumaha jejer carios nyaeta nalika TNI nu dibantos ku warga rahaya taringgul jeung sabudeureunana arinyana teh deuk sateka pola nyieun hiji siasat atawa tipu daya anu ngagunakeun salah saurang kokolot nu katelah jawara nyaeta pitapakna uasaik di wewengkon pasawahan di lembur taringgul nyaeta di sawungna uasaik. Sateuacan neraskeun kana eta perkawis simkuring sapara kanca Kang Asep di rencangan ku Desoni Chandra widian kang ngagambarkeun kumaha kaayaan di wewengkon taringgul Wanayasa Purwakarta mangsa harita. Lembur taringgul nu mangrupi taringgul tonggoh jeung taringgul tengah mangrupa dua lembur atawa padesaan nu mangrupa bawahan di Kacamatan Wanayasa Kiwari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kaendahan alam taringgul tonggoh taringgul tengah jeung sabudeureunna oge Wanayasa umumna. Kaayaan eta pakampungan-pakampungan di wewengkon Purwakarta teh harita keur mejihna genting. Sakumaha ku urang kauninya wereh dinya masih pasolengkara nyaeta karaman nu dingaranan Gorombolan. Salaku gambaran alam harita pakampungan atawa padusunan maju kasorenakeun teh pelebah pakampungan di antarana taringgul tonggoh jeung lebak. Sok ngabaku ngaradak rehe simpe combrek. Kawan tu deui panon poe mimiti lingsir katebeh kulon lalaunan ngagingsir. Wangun nu pundung tunggang gunung nyarindung kasatukangeun mumunggang pasir. Sawatara eta jalan jajahan nu ngebak meulah lembur singkuran anu lalinduk ku tatangkalan. Estuning suwung kawastaya padumukna. Rentang-rentang ti kaanggangan sakapeung ukur kapireng sora merinu keur mija rarecet di wahangan sora cai tina pancuran di palebah lebak nyaeta ti kampung taringgul tonggoh bulah lebak meh taya reureuna jiga nama eta teh badi sigalindeng kawih nu ngalolobkeun hiji panineungan nu matak waas jeung kagagas. Hawar-hawar kapireng ti kajauhan oge sora domba patembalan di lembur. Oge embe-embe pating berele kawas nama eta sasatuan anu diingu ku manusa teh maranehna geus haroreameun
nandangan hiji kasimpe kacombrek anu luar biasa di eta wewengkon. Moal boa eta teh cirining aya keneh padumuk nu nganjrek di tatar Pilemburan. Memang di tatar Pilemburan boh taringgul tonggoh jeung sabudereunna oge masih euyeuh ku padumuk Pilemburan. Tapi kaayaan teh munggu simpe, sidik simpe, rehe combrek. Nu ngaharudum eta pakampungan, meureun balas padumuk na nyamunikeun karempan, kasieun, kamelang, kahoncewang, kagimir, nu teu weleh nyaliara ka sakujur awak maranehanana. Apanan gorombolan pangacau keamanan nu dipimpin ku sipulan teh masih mahabu keneh. Memang rentang-rentang pikeun tokoh-tokoh masyarakat nu baradami di bale dusun taringgul tonggoh magis pada nyahoan. Yang dina mangsa harita teh keur disusun hiji siasat anu diantarana pelaku siasatna teh nyaeta tentara Indonesia nu dibantuan ku para sesepuh nu boga pangalaman. Tapi di eta Pilemburan teh memang alhamdulillahirobbilalamin geus kosong melompong tina pangaruh soldadu Walanda, beda jeung wewengkon liana. Soldadu Walanda tara kaciri balawiri ka bawahan eta Pilemburan. Numutkeun carios mita Pasundan. Parandene kitu sok sangajan diganggu ku karaman. Urang teu kantos nguping yen padumuk eta kampung atau Pilemburan taringgul jeung sabudeurna teh aringkah ninggalkeun sarakanana. Teu aya, teu kakuping, teu kadongengkeun. Arinyana teh estu teu nengludeng di eta wewengkon. Harita teh harga katengteman hirup nambah mahal di eta Pilemburan. Jika nama meh taya waktu nuluput tina bancang pakeuh alatan paciweuh jeung gempeur ku polah gorombolan, katut pagaliwota ku ponglah pangacau karaman. Meus-meus ger kabejakeun aya pertempuran rongkah di ditu di dieu, di ranca darah di bulah ditu kidul kaler. Nyanding mangsa peuting lapat-lapat sering kapirang sorat tembakan patema-tema meureun ti TNI atawa ti gorombolan nu ngalawan TNI. Harita oge kakuping pating derededna sora tembakan. Anu taya lian eta tembakan teh diderededkeun ku sapasukan TNI atawa Tentara Nasional Indonesia anu gawe bareng jeung UASAIK saparakanca. Lantaran siasatna teh boga rarancang yen TNI kudu nembak-nembakeun senjatana nu mangrupa sanjata laras pondok atau panjang jeung sagala sanjata nu dipibanda ku inyana kudu ditembak-tembakeun kaleuweung geledegan. Tapi setelah itu ngajadikeun mata keratug tutunggulan angen penduduk nu teu nyaho nanaon. Para rakyat teh boga pamikiran teuing saha nu narembak teh eta teh jeung teuing saha nu ditembak ku maranehna. Sakapeung mah bareto masok ka nyahoan cenah aya seuneu ngabela-bela di hiji patempatan. Tapi kiwari mah taya seuneu nu ngabela-bela eta tandani gorombolan atau pangacau keamanan teu ngaduruk Pilemburan. Kitu menawi gambaran wewengkon taringgul tonggoh, taringgul tengah jeung sabudeurna mangsa harita. Utamana dina mangsa karaman gerombolan anu dipimpin ku sipulan masih mahabu di eta wilayah taringgul Wanayasa Purwakarta, Jawa Barat. Mitra Pasundan mulia, oge para sepuh sareng para pini sepuh sadaya. Mangsa harita teh dina hiji poe atau kasorenakeun antara UASAIK saparakanca jeung pasukan tentara jiga nama siga nugis sapuk pisan babadamian. Lantaran sanggeus caritaan UASAIK kagedu gerombolan nu nalasipu lan harita di saung sawahna.
anu sasatna nyaritakeun jeung saolah-olah ngawadian ka Sipulan salaku gegedug gerombolan jeung anak buahna nu harita teh kurang leuwih 12 urang nu mangrupa pimpinan-pimpinanana meureunnan disahandapeun Sipulan. Mitra Pasundan nu mulia, saluyu jeung kabupakatan kapireng ti kaanggangan sora bedil boh bedil pondok atawa panjang jeung bedil-bedil dina sagala rupa merek jiga nama dibekas-bekaskeun ti beulah ditu. Tasat nama kapireng nate ti tebeh kulon, pating deredet pating berebet pating jelegur patembalan. Anu ngajadikeun mata keueung jeung gimir pikeun sing sahabae oge, utamana mah pikeun masyarakat di lemburan jeung gorombolan nu dipimpin ku Sipulan di wewengkon Taringgul. Sapating deredetna teh ti palebah wewengkon Ransadara jeung ti wilayah Panenjoan. Geus ampir bisa dipastikeun yen tentara anu ngaberebet-berebetkeun bedil teh di eta wewengkon pileuweungan Taringgul jeung sabudereunana mangrupa bagian tina pasukan tentara dina batalion 312 atawa oge batalion 317, batalion 322 jeung oge batalion 324 anu memang fungsi ditugaskeun mangsa harita di wewengkon Taringgul jeung sabudereunana. Mitra Pasundan nu mulia, harita teh uasa ikmah di saung sawahna anu pare-parena teh mitra geus diunjalan cenah ka pilembureun lantaran pare-parena teh jiga nama geus dihearekeun ceuk bahasa wewengkon Priangan Timur mah mitra atawa geus dipoe kalawan beres roes siap pikeun diunjalan kana leuit-leuit atawa lumbung-lumbung pare di pilemburan. Gegedug gerombolan kasampak tegis aya di saung sawah uasaik sarta sakumaha nu parantos dipedar. Wereh uasaik teh harita teh nyarita ka Sipulan salaku gegedug gerombolan yen cenah lain nang kuring wae sakulawarga nu kudu dibere jaminan keamanan henteu diganggu ku pihak gerombolan ujadugna ku pimpinanana atawa ku anak buahna atawa ku pakacar-pakacar sejena. Ulah wani gana-gana ngaganggu kitu memang pesen gegedug gerombolan nu nalah Sipulan. Tapi uasaik manehna teh henteu kitu wae ngasongkeun hiji pamikiran anu sifatna egois nyaeta pikeun nyalametkeun dirina hungkul jeung kulawargana. Tapi teu kurang utamana ceuk uasaik teh yen sakabeh masyarakat pilemburan kolot budak lalaki awewe pamuda pamudi para sesepuh pini sepuh kabeh oge ulah wani gana-gana ngaganggu lamun bisa mah lantaran karunya kamaranehanana masyarakat nu loba katidosa bareto nyaeta katidosa ku panjajahan Walanda jeung sejena iwari katidosa ku gerombolan dasar nama karaman nu dipimpin ku bangsa urang keneh kitu panginten pesen ti uasaik ka gegedug gerombolan. Memang wargi kacaturkeun yen gerombolan nu dipimpin ku Sipulan anu ngaranjah saban waktu ka pilemburan di wewengkon Wanayasa utamana mah di kampung Taringgul Tonggoh oge Taringgul Tengah jeung sabudereunana. Kira sababaraha tahun atau mungkin bae welasan tahun di dinya teh maranehna kalayan teu bisa katangen atawa kapanggihan ku tentara sabeuleuh genjeurna. Ieu hal teh mangrupa hiji tanda tanya pikeun urang sadayana urang Sunda Jawa Barat. Naon kasang tukangna? Sakedik seueurna nu nyerat nyaeta panana kantos nyaurkeun. Wireh mungkin baik gerombolan ge loba mata-matana. Lantaran nama memang dina nalika hiji gerakan rek disusun ke tentara nu didedel oge ku para pamuda jeung pajuang rahayat sok geuwat kapanggih ku raratanana jeung rarancangna. Gerombolan sageuwatna nyingkah
Lamun rek niat diberi ka belah wetan gorombolan bakal ngacil ka belah hilir. Lamun dek diberi ka pakidulan gorombol ngacil ka belah pakaleran. Tetela cenah numutkeun nu nyeratna. Yen gorombolan ge boga pakacara atawa kaki tangan cek istilah nama. Nyaeta bisa mangrupa tukang dagang, bisa mangrupa tukang tani, bisa mangrupa budak angon, bisa mangrupa hiji pamuda atawa kokolot. Numatak kacida wedelna pangaruh jeung kakawasan gorombolan mangsa harita utama nama di wewengkon Taringgul jeung sabuleurna. Misa pasundan caritaan uas saik harita kusim kuring sapara kanca diwangsulan deui. Yo alus nama euy. Ulah gana-gana ngaganggu deui lain ngan saukur ka kuring sakulah warga. Tapi kabeh masyarakat Pilemburan. Masyarakat Pilemburan, boh awewe, boh lalaki, boh kolot, boh budak, boh pemuda, boh pamudi. Komo nu geus karolot pisan mah jeung barudak leutik. Ulah gana-gana wani ngaganggu jeung deui yeuh. Bulan Kumaha jangan? Kiyo, anggur mah. Yo. Anjeun geura mikir-mikir balik deui ka lembur. Sabab geus aya bewarana cenah yen tentara Indonesia rek ngayakeun hiji operasi ka leuweung-leuweung geledegan. Tah kitu mitra, wasaik teh mimiti nerapkeun pangaruhna ka gegedug gerombolan. Nah, mitra pasundan siga nugus babadamian asak pisan saluyu jeung caritaan uasai kitu. Tibelah ditu, kapireng sora bedil-bedil dibekas-bekaskeun ti kaanggangan nyaeta tibelah pakulonan. Pating berebet, pating jelegur, patembalan ti palebah wewengkon rancadarah jeung wewengkon paninjauan. Wah, ladengekeun. Bener tuh ta? Kadenge meureun ku saraya we heuy. Kadenge tuh. Yen tentara teh ayeuna keur ngasek jeung ngasruk ka leuweung euy. Yo. Matak cukuring ye. Heuy, pulan. Leuwih hade yap arasup wae ka lembur euy. Puasa ngasupkeun deui pangaruhna nu kadua. Sanggeus inyana mireng pating berebetna sora bedil nu disada ti pileuweungan. Barang mireng naon nu dicaritakeun ku wasaik seolah-olah ngingetan ka Pusipu lan salaku gegedug gerombolan oge jeung anak buahna nu mangrupa anak buahna nu inti na rupina teh mitra. Harita pating haruleng bari mirengkeun sora nu ti kajauhan memang. Sora bedil ditembak-tembakeun di pileuweungan. Geus teguai dina hate arinyana teh meureun wargi. Nyaeta yen tentara keur ngayakeun hiji operasi ka satiap leuweung geledegan nu aya di wewengkon Rancadara, Paninjauan atawa sakumna wewengkon wanayasa utamana maka tebeh Taringgul Tonggoh jeung Taringgul Palih Tengah. Sanggeus kitu mah si Pulan salaku gegedug gerombolan kalayan waspada permana tinggal nyarita ka Wasaik. Kang Saik. Memang kapireng kukuring Kang Saik. Coba dengekeun dulu. Tapi kieu, Pak Ustad, Kang Saik, kuring sabatul-batul ieu teu bisa gurung gusuh. Nah, lantaran itu kapireng teu sora bedil. Nah, urang ulah usuh. Kudu cepet geuat ngamankeun diri ka lembur. Wayahna Pak Ustad. Kuring tuh bisa gurung gusuh, bisa cilaka. Mitra pasundan, kawaspadaan si Pulan memang didasaran ku hiji kawaspadaan anu dipasieup ku mote karena pamikiran eta gegedug gerombolan nu katalah pinter. Lain ngan saukur pinter dina ulin siasat atawa dina kajawaraan, tapi pinter dina sagala rupa bidang kahirupan. Utama nama dina bidang agama oge mungkin bae dari gama. Tapi salah saurangna nyaeta ti anggota gerombolan nu mangrupa bawahan gegedug gerombolan nu nalah Pulan
nyaeta hiji gorombolan ahli itung-itungan nu katalah ahli ilmu palak. Ngelah inyana teh ngaranna Si Kince. Si Kince sagewatna nyarita ka gegedu gorombolan pimpinan inyana. Kang, entong Kang. Yuh wayahna Kang. Entong. Nah, naon Kince? Entong Kang. Entong Kang. Urang bisi asup kana bubuk nu dijarieun ku tentara atawa nu sejeuna. Mending urang ka mana wae neangan tempat anu kira-kira aman. Kitu kira-kira Si Kince. Ngahalangan pimpinana nyaeta si Pulan. Si Kince memang salah seorang ahli di eta kelompok gerombolan teh. Ahli ilmu falakna ti gerombolan di wewengkon Taringgul. Hitung-hitungan teh cenah tara ieu nyalahan. Tapi wasaik saluyu jeung pancen nu dibikeun ka manehana ku rahayat jeung tentara sageuatna manehna sigep kalawan dan cingas. Duh! Wasaik atawa Kang Saik ngagebug tak-takna Si Kince ahli ilmu palak gerombolan. Weh, Kince, maneh tong mangaruhan teu puguhnya. Jeung moalnya pimpinan diatur ku anak buah, woi. Saupama kitu Kince maneh, ari kitu mah maneh serek nyilakakeun pimpinan maneh, oi. Ceuk Wasaik kalawan sora nu lumayan tarik handaruan. Ngagebes ka Si Kince. Nu satuleuina mah Wasaik nepak kana dada pimpinan gorombolan. Satakerna. Des. Duh. Ieu Pulan. Rek ngagugu ka kuring. Atau moal? Pek jawab. Rek ngagugu ka kuring nu geus dianggap kolot cenah ku maneh. Atawa moal rek ngagugu ka batur. Ceuk Wasaik sanggeus nepak dada si Pulan sataker kabak. Kituna teh eta Wasaik teh bari ngalapadkeun hiji belaltip. Nu satulina mah ditiupkeun ku Wasaik teh kana palobah beungeut nagagedu gerombolan bari nyarita. Yo, kuring mah karunya bae ka anjeun yo. Lamun arek ngaku kolot ka kuring, geus sakuduna euy. Geus sakuduna anjeun teh ngagugu nurut kana caritaan kuring. Yo, sakumaha anu kapireng? Dipiluhungan geledegan, mungkin baik si wewengkon Rancadarah jeung Panenjoan atau Sabudeurana. Kadenge Soradarudeh tah dengekeun. Kuring yakin yen tentara oge masih keneh di ditu keur neangan maraneh sabatul-batul. Jadi anjeun lamun arek ngaku kokolot ka kuring Pulan. Ngaku kolot ka kuring. Gugu caritaan kuring, aya hayang salamet mah. Wasaik deui-deui ngayakinkeun si Pulan. Naon ketakna si Pulan atawa panembalna ti si Pulan barang diyakinkeun ku Wasaik siga kitu nu geus dianggap ajengan oge geus dianggap kolotna atawa kokolotna. Tetela manehna teh aya di pihak Wasaik. Wajengan. Nya. Kuring arek ngagugu ka kolot bae. Nya eta Kakang Saik. Lantaran kuring oge hayang salamet. Jeung rumasa deui sakumaha geus dicaritakeun ku kuring. Den kuring teh loba kahutangan budi kajengan. Kitu pertelaan ti si Pulan. Tapi aya hiji hal nu dek ditanyakeun ka Kang Saik. Daul euy. Kieu. Ceuk Kang Saik. Kuring sabatul-batul kudu kalembur teh. Kaluar ti leuweung teh. Iraha atuh mimitina Kang? Heueuh mimitina kuring kaluar ti leuweungna teh iraha? Kalawan tangkes pisan Wasaik ngajawab eta pananya. Yo. Peuting ayeuna euy. Peuting ayeuna bae. Urang sabudua walasan di dieu nya. Heuh ti dieu teh wewengkon pasawahan. Masih kana leuweung gitu. Engke kira nepi ka lembur teh kurang leuwih tabuh 1
atawa sabuk dua. Naon pamaksudanana ieu? Pamaksudanana mah ngarah eueuh padumuk lembur nu tinglaliu di luar atawa anu naneunan ka urang sakabeh. Ngarah anu sejen keur talibra sare pulan. Tah tidinya teh tuluy asup ka imah. Ka imah saha? Ka imah saha Kang Said? Nya tangtuna ka imah kuring. Asup ka imah kuring ngarah aman. Pan moal aya nu nganyahoankeun euy. Sakedapan tipulan jawara atawa gegedug gorombolan di eta wewengkon teh ngahulang jeung bangun ngarti naon nu dimaksud ku Said. Mita pasundan jika nama sipulan tegis kapangaruhan ku jajampean atawa doa nu memang terus disuhunkeun ku Said ka nu Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah gegedug gerombolan jeung rata-rata anak buahna teh percayaeun pisan ka hiji kokolot atau kasepuhan ti taringgul nu nelah Said atawa Kang Said. Jiga nama Kang Said teh mitra numutkeun naon nu diserat ku penulis mah geus mangrupa bagian ti maranehanana. Satuluyna mah lantaran ti pihak gorombolan teh taya nu nyarita kitu deui gegedugna. Said sageusna nyusul tepuk caritaanana. Yeuh, sabaraha kira-kira sakabeh jelema nu rek dibawana? Sipulan nembangan. Kang, kabehna teh kurang lebih 12 urang. Nya sakumaha nu kamari ku kuring dibawa ka saung basa dipencetan kamarina. Keun bae anu sejen mah. Gitu. Nu sejen mah keun bae. Kang, nu sejen mah keun wae meureun dilaleuweung sabagian. Jeung deui nu sejen ge. Geus bari saun ngahiji jeung masyarakat loba. Oh, kitu pulan. Kang Said. Sabab di antara barudak nyaeta anak buah kuring aya budak angon, aya tukang nyadap, oge aya tukang tani, malah aya tukang kidit oge aya Yung aya tukang baramain Cek gegedug gerombolan terus terang ka Said kalayan teu boga rasa curiga saeutik oge. Bisa pasundan. Barang uping eta naon nu dicaritakeun ku sipulan nu jadi gegedug gerombolan di wewengkon taringgul. Said kakarangartieun. Yen gorombolan teh lain ngan saukur maranehna nu sok maranggul bedil atawa nu sok ngalawanan ka tentara unggul nu mangrupa pasukanana, tapi gorombolan oge dideudeuh ku pihak sejena nu mangrupa bagian tina eta komplotan. Cenah ceuk gegedug gorombolan. Gorombolan di eta wewengkon teh bisa mangrupa budak angon. Aya oge tukang tani, aya tukang nyadap, bahkan aya tukang kiridit sagala. Atuh teu tinggalkeun cenah aya tukang baramaen atawa nu sok ngemis. Kituna teh gegedug gorombolan nyaritana ka Said teh tanpa curiga saeutik oge. Manehanana geus banget percaya ka Kang Said. Paingan atuh hari kitu mah. Ceuk pamikir Said. Bener ai kitu mah. Loba nu ngabarantuana. Paingan tentara atawa TNI nu rek nyieun hiji gerakan. Rarancang gerakan kapileuweungeun pikeun operasi teh bocor deui geuningan da aya usung esangna. Aya mata-matana nu ngabejaan ka gorombolan. Matak pantes tentara nu dibantuan ku rahayat rek ngabasmi gorombolan teh hese pisan da loba nu ngadudeulna atawa ngadukungna. Kitu kira-kira pamikir Said. Geurah eta numutkeun anu nyerat gatoh pangarang bapanana Suhanandia. Senjata anu dina leungeun para gorombolan. Dukati mana dukati mandi asalna. Da geuning lamun ditelak-telak mah ku Said pelorna boh senjatana oge. Mani warareuteuf keneh.
aralus. Taksiran mah eta sanjata katut pelorna teh bener-bener pangduum tinu ngadukungna. Anu matak pantes surup kanu dicaritakeun atawa kunu dicaritakeun ku palurah taringgul tonggoh nu didedel ku para sesepuh mangsa harita dina lingkungan. Yen newak bangsat kapaksa kudu ku bangsat deui. Atuh newak gorombolan oge kudu ku gorombolan deui sok sanajan mangrupa gorombolan mamalihan ciga wasaik meureun. Misa Pasundan, kacarioskeun kira tabuh satu peuting. Tasat nama di eta wengkon teh keur mejeuna sepi jempling rehe combrek. Dina palebah tanjakan di eta wengkon, pating kurumuy jalma-jalma. Kala luar ti tebeh nu bala, nu masih keneh loba kakayun saliaran nu nyayu di eta wengkon, nu satuluy nama eta jelema-jelema teh ngalut neungkeuy ngabandalut. Maranehna badarat lalampahan nyorang lembur. Lamun ku urang ditengetan, anu panghareupna salaku penunjuk jalan. Teu kasamaran deui ku urang sadayana mitra. Tetela Kang Saik atawa Uas Saik. Kalawan dituturkeun ku jadu gerombolan nu nalah pulan. Jeung balad-baladna nu jumlahna kurang leuwih 12 urang. Kocap saanjogna ka palebah imah Uas Saik di lembur taringgul. Maranehna sagewatna ditaharasup ka eta imah teh ku Uas Saik. Lantaran bisa aya nu nempokeun atawa nu mireungeuhkeun kamaranehanana. Sagancangna atuh anggota gerombolan kaasup begedugna ge sapsup ka imah Uas Saik. Sanggeus aman aya di imah Uas Saik. Sagewatna Uas Saik cumarita nu intina mah lamun maraneh geus tarunduh kudu sagancangna sarare. Atuh Uas Saik teh manehna ti hot-hat ka ditu ka dieu. Nempat-nempatkeun anggota gerombolan jeung pimpinana. Anggota gerombolan nu mangrupa lalaki jeung awewe dipisahkeun di tempat anu beda, malahan dina tingkatan imah anu beda. Anu genepan mah lalaki wungkul. Ku Uas Saik teh dipernahkeun di para imah. Anu duaan nyaeta awewe teh ya, eta mah dipernahkeun ku Uas Saik teh di tingkatan nu handap atawa di kamar handap. Sedengkeun si pulan gegedu gerombolan di luhur di para oge. Bubuhan cenah. Imahna Uas Saik teh katelah gedena. Jeung parana oge lumayan laluhurna. Atuh sanggeus ditempatkeun kitu mah keur eta gerombolan teh kalayan teu neundeun hiji kacuriga ka Uas Saik. Anu oge dituturkeun ku Uas Saik sok sanajan manehna mah teu tibrat-tibrat teuing lantaran ngabogaan hiji pancen pikeun nalingakeun sakabeh gerombolan. Mitra Pasundan, anu pangheulana hudang teh nyaeta di antarana Uas Saik. Saperti biasa sanggeusna inyana ngalaksanakeun salat fardu nyaeta salat subuh. Henteu indit ka masjid manehna teh di imahna bae lantaran aya sarupa musola jigana mah di imahna Uas Saik oge. Nu ceuk eta gegedu gerombolan mah Uas Saik teh mangrupa saurang ustad atawa ajengan mitra. Satulina nama Uas Saik saperti biasa siga di sawung sawahna di ditu di leuweung geledegan. Inyana teh sagewatna kaprak-keprek di dapur. Nyata nyadiakeun sagala rupa kadaharan pikeun mumuluk isuk-isuk utanama mah jeung anggota gerombolan katut jadugna oge dibarengan ku manehanana. Teu kacatulkeun mitra Pasundan. Yen Uas Saik teh dibaturan ku garwana atawa ku bojona harita teh jeung ku anggota kulawarga sejen.
Meureunnan Uwasaik oge geus ngamankeun leuwih teu heula yen nu jadi bojona jeung anak-anakna oge anggota kulawarga deuketna nu aya di eta paimahan nu katolah gedena geus diungsikeun ka tempat nu jauh di eta pilemburan. Sagancangna Uwasaik harita nu kuplak-keplek teh geus bisa ngasakeun sang jeung lalawuhna geus disiapkeun ku manehna nu memang eta teh segala waragana ditangkes ku palurah saparakanca sakumaha nu dijangjikeun basa dina babadamian. Atuh harudang sare teh gorombolan nu memang geus kacidala pareunahna sasat nama ti pileuweungan geus lila pisan maranehna teu barang dahar maranehna sasatna mikiran kasalametan dirina lantaran cenah para tentara teh keur ngayakeun operasi di pileuweungan nyaeta kapal lebah markas atawa jajahan maranehanana kakawasaan maranehanana di pileuweungan wewengkon Wanayasa utama nama Taringgul. Sagancangna kalayan diparentah oge ku Uwasaik eta nu lalapareun gorombolan teh dititah dahar. Bari jeung teu dititah ge jiga nama maranehna teh geus langsung ngarti bae yen Uwasaik teh kaprak-keprek di dapur pikeun nyadiakeun manehna mumulu. Maklum mita Pasundan jelema pada lapar disuguhan ku Uwasaik dahar sangu beureum teh anu laukna peda beureum oge dibarengan ku sambal goang jeung beuleum peuteuy estu matak uruy pikeun urang sadaya mitra. Gorombolan anggotana boh gegedugna dahar pating celebek maning naralimed pisan bangun ponyonaker. Eta hal teh memang haja ku Uwasaik saparakanca diwowoy heula gorombolan kabeh teh. Sangka naon? Sangkan arinyana henteu curigaeun jeung neundeun hiji kepercayaan jeung kayakinan anu gede ka Uwasaik yen Uwasaik teh bener-bener mangrupa bagian tina gerakan maranehanana. Uwasaik boga rancang sakumaha anu geus diobrolkeun dipadungdengkeun jeung kokolot lembur oge TNI. Yen isukan mah cenah eta gorombolan teh bakal dibagi jadi 4 tempat. Eta 4 tempat teh meureun hiji tempatnya eta padumukan Uwasaik, tilu tempat deui nyaeta imah-imah di luar imah Uwasaik. Di eta 4 tempatan teh gorombolan jigana mah rek dipisahkeun dumasar kana pangelompokan nu dilakukeun ku Uwasaik saparakanca. Aya anggota biasa, aya anggota nu nyekel pimpinan, aya gegedug gorombolan, aya 2 urang awewe nu mangrupa bagian ti gorombolan. Jiga nama kitu mita Pasundan mulia. Mita Pasundan disagedengan Uwasaik nempatkeun gorombolan katut begedugna. Uwasaik teh tewan teu cicingeun. Beurangna teh inyana nepungan lurah Taringgul sasatna madeukna bejaan yen lauk teh geus asup kana bubu. Kabehna aya 12 urang. Mitra meureun urang boga pangemut sakuduna mah lauk nu geus asup kana bubuna nu jumlah 12 teh gancang wae diperenan atawa diberesan. Tong diengkekeun deui meureun kitu pangemut sabagian ti warga masyarakat utama nama sesepuh harita di wilayah Taringgul. Tong diengkekeun deui bisi aya pangaruh anu teu pararuguh. Heug maranehna teh leupas deui meureun engke teh hese deui pikeun neanganana. Jaba disagedengan eta nu karumpul 12 orang teh mangrupa tokoh-tokoh pentingna malahan aya gegedugna nun lasipulan. Tapi mita Pasundan Uwasaik teh lain jelema jore-jore. Manehna mah teu rusuh teu puguh. Lain jalma nu digawe bari jeung gurung gusuh. Tapi hiji jelema nu pinuh ijiran, pinuh itungan. Sangkan hasilna saluyu jeung tujuan. Inyana teu sagawaya. Ulah janji kitu wae. Sababari nyawa teh mahal, kitu pamikir ti Uwasaik.
Jiga nama inyana teh ngabogaan hiji pamaksa dan anu kaasup ku urang sadaya mah atau cek penmeyan urang sadaya cek pamendak urang sadaya eta pamaksu dan uasa teh kacida mulyana lantaran inyanya coba-coba pikeun nyalametkeun nyawa sakabeh gorombolan kaasup bagedugna rarancangna meureun wargi nyaeta yen 12 orang anggota gerombolan kaasup bagedugna teh satekah pola ku inyana dipangaruhan sangkan bisa babalik pikir bisa sageuwatna nyerahkeun ka tentara jeung rahayat sangkan maranehna bisa saralamet jeung sabenerna mah moal dikuaki ku sing saha bae oge. Pamikiran nu kadua nyaeta teu sagancangna kitu bae eta didereded atawa dibereskeun lantaran pamikirna dina komplotan gorombolan eta teh aya awewe jumlahna duaan. Masalah aya awewe nu jumlahna ngan saukur duaan ieu masalah nu jadi perhitungan ti wasai katu tentara oge rahayat utamana sesepuh. Lantaran lamun sageuwarna dikompet daunkeun mitra tangtu awewe eta teh bisa jadi korban teu pararuguh. Maranehna can nyalahun utamana mah uasaik jeung masyarakat Pelemburan oge TNI. Kumaha sabenerna eta posisi atawa status wanoja-wanoja teh nu aya dina tengah-tengah komplotan gorombolan. Kapauran meureun mitra Pasundan. Yen eta dua awewe teh sebenarnya mah lain mangrupa bagian tina komplotan gorombolan, tapi dua wanoja mungkin bae nu ngahaja dipaksa atawa diculik ti wewengkon pasantren atawa Pelemburan. Pamikiran sejena, lamun eta gorombolan teh ditembak ku tentara di imahna uasaik. Meureun ngan sabaraha urang nu katembak. Di antarana malahan mungkin bae lolobana mah bakal kalabur kalawan salamet. Komo gegedugna mah pasti leuwih caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Lantaran inyana mah ngabogaan ilmu pangaruh nu lain lumayan. Geus bisa dibade. Yen ku cara kitu, maranehanana bisa kalabur kaleuweung geledegan deui. Mar satuluy nama maranehna bisa nyusun hiji kakuatan deui. Nu malahan teu nutup kamungkinan sanggeus nyarahon yen uasaik teh aya di satukangan tentara jeung sesepuh taringgul geus tinangtu kulawarga uasaik bakal dikakalakeun ku gerombolan. Nu matak uasaik hiji jalma nu kawilang waspada jeung hati-hati kalintang taraptina. Kukituna inyana boga hiji pamadegan. Yen gorombolan teh bakal dibagi di opat imah di opat patempatan. Lantaran boga hiji pamikiran bisi di antara maranehna aya nu teu salah oge rahayat Pelemburan anu teu tuah tu dosa bisi jadi korban. Nu satuluy nama uasaik babadamian jeung kokolot-kokolot lembur di wilayah taringgul jeung sabudeureunana. Utama nama nyaeta jeung komandan batalion 312, oge jeung batalion 317, batalion 322, sareng batalion 324 Tentara Nasional Indonesia nu ditugaskeun di wewengkon taringgul mangsa harita mitra. Eta batalion teh mitra Pasundan urang tangtos-tos tiasa ngabade atana pinebak. Yen eta teh mangrupa bagian tina pasukan tentara Siliwangi Jawa Barat. Mitra Pasundan, sanggeus uasaik babadan tenan jeung kokolot lembur anu dieuyeban ku pingpinan jeung anggota batalion Siliwangi. Sageuwatna uasaik nepungan sipulan ka gedug gerombolan. Nu satuluy nama inyana nyarita ka sipulan. Pulan wayahna euy. Wayahna sakabeh komplotan anjeun, kasup anjeun. Kukuring rek diatur. Oh, gitu. Maksudna kumaha wa? Kieu.
rek diatur tempat-tempatna. Sangkan naon? Sangkan genah kasarerea. Gitu. Anjeun kukuring rek ditempatkeun di ditutup di imah birum sih. Tah, popatan didinya. Popatan bari disebutkeun kuasa aik hiji-hijina. Satulina anu tiluan deui nyaeta anak buah anjeun, nyaeta si Ince ahli ilmu palak anjeun jeung batul-batulnya cing caricing ditutup di imah akinafan di si jalan. Satulina lalaki nu tiluan deui kaasup saha tah Iyas, Samud. Kuring rada baltung tidak dibalikan deui. Kaasup eta teh tiluan teh Iyas, Samud jeung Omo. Eta mah di ditu tuh di imah Nemang Soib. Gitu Kang Said. Ari nu awewe mah nu duaan, tah eta mah di imah Akinura di Cikadu Hilir tuh. Di Cikadu Hilir. Aku cara pengaturan kuring kieu euy. Kuring boga keyakinan yen aranjeun teh bebas moal kaganggu, ku tentara oge kurahaya. Sabab ayeuna tentara teh kaluar ti pilemburan ka pileuweungan. Mita Pasundan barang dikitukeun ku Wasaik duka pedah pangaruh Wasaik memang nu lain jalma samanea oge nu mangrupa saurang ustad atau ajengan oge mitra, atawa memang geus banget percayana sipu lan gegedu gerombolan ka Wasaik atawa Kang Said. Manehana teh teu loba tatanya kana hal-hal nu diatur ku Wasaik. Jeung kieu deui. Anjeun salaku gegedu gerombolan, pimpinan gerombolan, teu kudu koncewang, teu kudu ringrang dina perkara dahareun. Tong melang. Ulah melang. Di ditu di dieu ge nu nyuguhan mah tangtu aya. Tong ringrang. Kitu nya wa. Tapi wayahna nu di eta opat tempat teh caritakeun oge ku anjeun salaku pimpinan ulah kalaluar imah. Sabisa-bisa ulah kalaluar imah. Sanajan kapaksa, misalnya kapaksa hayang keluar imah, ya, lantaran kacida pentingna. Ieu wawadikeun ke anak buah anjeun sing bisa-bisa bae nyamurna. Lantaran bisi aya tentara anu nangenan ka aranjeun. Kitu caritaan Wasaik. Lamun ku urang ditelek-telek caritaan Wasaik teh kacida bageurna. Kacida hiji caritaan anu nyaah ka eta gorombolan. Bawi rasa numutkeun sim kuring saparancekan ca oge yen nempatkeun eta gorombolan di opat tempat anu beda teh mangrupa hiji hal anu kacida hadena lantaran di eta opat patempatan teh moal loba teuing anggota gorombolan nu minuhan hiji imah nu antuk nama bakal leuwih aman moal seueur gangguan ti ditu ti dieu. Tapi naon-naon nu dicaritakeun ku Wasaik teh lamun ditelek-telek ku sipu lan jadu gorombolan mah tetela ditungtungan ku nada pangancam atawa nyingsieunan ka jadu gorombolan. Harita teh Mita Pasundan saurna teh malam minggu atawa rek malam minggu di eta wengkon. Kumaha panampaan sipu lan jadu gorombolan? Kang Saik, kuring mah kumaha ustad bae, kumaha ajengan. Anu penting mah kuring sakabeh saralamet. Ngan kieu Kang, lamun masalah sanggeus operasi di leuweung beres nu dilakukeun ku tentara TNI, wayahna kuring bejaan Kang. Cek sipu lan gegedu gorombolan kebeku percaya ka Wasaik.
Mitra Pasundan. Sakumaha nu dipedar ku pangarang, kacaturkeun isukna, kira poe Minggu, tabuh 10-an. Pasukan Tentara Siliwangi Jawa Barat, diantarana batalion 312 jeung anu sejena, anu ditugaskeun di eta Pilemburan, pikeun ngepung anggota gerombolan, geus pada sayaga di posna sewang-sewangan, di tempatna masing-masing, sakumaha anu geus ditugaskeun tadi peuting ku komandana. Sadaya tentara samakta ku senapan atawa senjata sewang-sewangan, aya nu nyepeng bren, nyekel stand, nyekel geren, kalayan pada siap sayaga nyang hareupan imah-imah nu jadi sasaran, nu jumlahna kurang leuwih 4 patempatan. Tujuanna tayalian nyaeta pikeun ngabasmi jelema-jelema anu salila ieu teh jadi panyakit pikeun pamarentahan, tur jadi ulon-ulon kakacoan. Senjata nu dicarakelan ku anggota TNI ti batalion 312 jeung sejena Siliwangi geus dikokangkeun nunggu parentah atawa komando. Mitra Pasundan. Di wewengkon Taringgul Tonggoh jeung sabudureunna harita, kapirang rentang-rentang ti kaanggangan ku masyarakat nu teu nyaho kitu kieuna. Teu lila antarana. Dor! Hiji pistol ti beulah kidul disada eta teh pertanda dimimitiana Rajapati ka gorombolan nu jumlahna 12 urang. Nu salila ieu geus ngadatangkeun hiji kariweuhan nu pohara ka sakumna rahayat. Bedil-bedil ditebeh pakaleran oge disarada. Atuh rahayat anu kalaluar ti pelemburan nyaeta ngajugjug ka kebona sewang-sewangan, pada riweuh pating raringeuh, pating tarempo kaditu kadiu, bari jeung tumanya kalayan teu sageuwatna meunang hiji jawaban. Aya naon kajadian di lemburna. Sabab Mitra Pasundan, sararea oge mungguh teu nyarahoeun. Tasatna mah teu meunang beja yang dina poe eta di eta lembur teh rek aya kajadian anu pohara. Kapirang oge sora-sora sanjata ti tebeh kidul, nyaeta ti palobah imahna akinapan. Pernahna teh dileuit akinapan. Tiluan anggota gerombolan geus palastra, bari sungutna pinuh ku sangu jeung teuy-teuy. Da puguh maranehna teh cenah keur mumudu harita teh. Mitra Pasundan. Nan anu di imah dirungsi masih can eureun neregteg bedil. Terus disarada neregteg ka eta imah birungsi. Di eta imah birungsi teh meureun aya gegedugna gorombolan nu sakti mandraguna, sakti manggulang-mangguling. Sipulan gegedug gerombolan tetela inyana satekah polah ngalawanan ka tentara. Mitra Pasundan. Eta gegedug gerombolan teh hiat inyana ngalayang hiber tina suhunan dapur imah birungsi. Awas ya say, aing rek malas pasti kai lain. Bari ngabekas-bekaskeun pistol nu dicekel ku leungeunna. Rutret inyana kaditu ka dieu, sateka polah inyana neangan cai. Tapi kabeneran Mitra Pasundan, cai teh hese pisan kapanggihna. Walungan sararaat, oge tempat-tempat sarupa balong meureun sararaat, bubuhan, usum halodo harita teh. Bari neregteg ngalawanan tentara, sipulan gegedug gerombolan nyarita handaruan nu nadana teh pangancam ka Uwa Saik atawa Kang Saik.
Said, awas ya Said. Awas ya Said. Kau mana wae di udah guaing. Aing rek malas pasti kai lain. Kitu nate si gegedu gerombolan bari ngacung-ngacungkeun pesolna. Manehna teh terus ngabales ka tentara anu ngajagaan eta gegedu gerombolan sangkan ulah molos atawa ulah kabur. Kabehna eta penjagaan nu dilakukeun ku tentara teh kurang leuwih 3 lapis. Gegedu gerombolan terus ngalawanan bari inyana satekah pola pikeun kabur ti eta pilemburan. Tapi tetela salah sahiji sanjata ti tentara nu dibekaskeun ka palebah inyana geus keuna kana dampal suku anu beulah kencana kabeunangan harita teh. Waktu inyana keur ngalayang, nyoba-nyoba lumpat bari ingkud-ingkudan manehna teh. Keuna kana palebah sukuna nyata dampal sukuna anu beulah kenca. Tapi untungna teh usum halodo. Cipulan teh teu bisa sagancang namanggihan cai pikeun ngarowah wujud dirina. Lantaran manehna boga ilmu nu diantarana nyata bisa ngarobah wujud lamun panggih jeung cai atawa walungan. Dor! Tentara-tentara anu terus ngepung ka sipulan gegedu gerombolan terus ngabekas-bekaskeun sanjatana nu mangrupa sanjata laras pondok laras panjang, aya seten, aya gren atawa brand jeung sajabana. Terus sipulan jadu gerombolan ditereg-teg ku tentara Siliwangi harita nu mangrupa bagian ti batalion 312 jeung nu sejena. Ditereg-teg ku pelor-pelor nu pating belesur kapalobah gegedu gerombolan nu sakti mandraguna. Nu antuk nama eta gegedu gerombolan nu neulah sipulan teh. Hiji jadu gerombolan anu kacida mote karturu pinterna. Anu manehna teh sasatna mah keur soson-soson nimba ilmu pangaweruh agama Islam di hiji pasantren. Kaasup hiji santri anu pangpinterna di eta pasantren. Meureun lamun teu diolo-olo ku hiji kiai nu neulah Syekh Muslimah inyana teh bisa jadi hiji jalma anu kacida manfaatna pikeun bangsa negara rahayat katut agamana. Lantaran inyana teh hiji jalma nu pinter motekar disipuh ku ilmu pangaweruh jampe pamake nu lain jore-jore. Terus ditereg-teg ku tentara ku pelor-pelor nu pating belesat pating belesur ti sababaraha rupa sanjata anu dicekel ku tentara TNI. Mitra Pasundan panginten tos janten katangtosan ti Hyang Widi di Allah Subhanahu wa Ta'ala nu Maha Agung. Yen dina eta poe di eta lembur tipulan gegedu gerombolan teh palastra sareatna mah ditereg-teg ku sanjata tentara. Kalawan manghanjakalkeun manehna teh nyangking hiji gelar lain pahlawan. Sok sanajan manehna bisa oge jadi hiji pahlawan lamun jalanna bener mah. Manehna teh ngan saukur nyangking hiji gelar pimpinan pangacau negara. Kacaturkeun mitra Pasundan sanggeus pabeberang kanyahoan nu tiwas teh jumlahna sakitu urang ngan lalaki saurang salamet. Lalaki ti anggota gerombolan teh salamet ngaranna teh punten bilih anu sanami ngaranna Omo. Bubuhan cenah eta nu ngaranna Omo teh nalika diberebet ku brand ku tentara inyana teh sageuatna nyumput tukangan lisung. Jadi we salamet
teu kakeunaan ku senjata tentara. Kumaha cenah dua wanoja, kamana ari nyana? Tetela eta dua wanoja ge saralamet. Anu antuk nama sanggeus ditanya kalawan menang jawaban nu kaharti ti eta dua wanoja. Yen asal muasal eta dua wanoja teh nyaeta ti pasantren. Atuh sagewatna eta dua awewe teh dipulangkeun deui ku sabagian rahayat lembur nyaeta ka kulawargana di wewengkon Cianjur Jawa Barat jeung wilayah Palered. Sabab eta duana wanoja oge tetela menang maling di pasantren Mitra Pasundan. Kocap peuting atas aya kajadian Rajapati. Lembur taringgul jeung sabudeurna jadi rehe comrek sepi jempling geueuman jeung pikakeungeun. Ukur sato peuting oge simet-simet jangkrik jeung sabangsaning manuk-manuk. Anu disarada ti ditu ti dieu saolah-olah mapae sepina peuting jempling di eta wewengkon. Jelema di pilemburan kabeh ngarasa keueung jeung ngarasa honcewang turingrang. Sok bisi aya pangbalas ti pihak gorombolan. Lantaran eta 12 urang diantarana geus memahing pati perlaya di lembur taringgul. Kukituna warga rahaya teh dina eta peuting teh sabagian leutikna jararaga, nu sabagian gedena diimah ge hese pisan fibrana. Tapi ditungguan nepi ka isuk tetela sakabehna salalamet teu sakara-kara. Tapi maranehna teh can tenang sama sekali Mitra Pasundan. Peuting isukna ku maranehna ditungguan deui bisi aya kajadian pangwales ti sabagian komplotan gorombolan nu masih meureun kumalendang di leuweung geledegan. Di dago-dago teh tetela taya kajadian nanaon ka masyarakat lembur. Nu antuk nama eta pilemburan taringgul tonggo jeung taringgul sejena di wewengkon wanayasa ugi pilemburan nu sejena nu kapangaruhan jadi aman. Sepi paling towong rampog, aman gemah ripah loh jinawi. Mitra Pasundan nu mulia, saur pengarang wireh salah sawios anu dihanjakalkeun pisan teh nyaeta harita nalika sipulan nu jadi gegedug gorombolan jumeneng keneh kunaon inyana teh teu daek nyerahkeun diri boh ka tentara boh ka saha. Padahal meureunan eta jadu gorombolan teh upama kitu mah bisa jadi oge hiji jalma nu kacida terhormatna malahan bisa jadi pejabat. Lantaran contoh nu sanesna Mitra, nu neulah si omon bisa nyalametkeun diri tina kepungan tentara. Sasatna mah manehna teh nyumput di belah ditu di pilemburan nyaeta di deukeut atawa di tukangeun lisung hiji imah. Sanggeus salamet mah eta omo teh di antara nu salamet disagedengeun dua wanoja nu dipulangkeun deui ka pasantren. Manehna teh ari daek nyerahkeun diri ka tentara mah ku tentara ge Mitra Pasundan nu ngaran omo manten gorombolan di taringgul jeung sabudeurna teh teu kieu-kieu atawa teu dikuaki ku tentara. Manehna teh aman bae. Malah bejana mah ceuk balarea yen inyana teh antuk nama diangkat jadi tentara oge. Tah kumagiri kitu Mitra Pasundan nu mulia oge utami nama para sesepuh sareng pini sepuh nu leubeut ku pangalaman sumawana deui atuh sipulan
gegedug gerombolan hiji jalma pamuda nu gagah perkasa jeung sakitu pinterna wedalan pasantren anu meureun bae kacida ngartina kana kitab-kitab kuning anu bararangga ku kapinteran jeung kamotekaran si Pulan teh meureun manehana mah bakal menang hiji jabatan nu leuwih luhur tibatan anak buahna. Panas inyana kudu dibuih heula. Teu nanaon kitu ceuk pangarang. Panan baheula oge numutkeun sejarah di antarana Bung Karno sareng Bung Hatta oge. Kapan aranjeunna teh dibuih heula. Balik tibuih terus jadi pajuang neruskeun perjuangan dibuih teh cenah ceuk pangarang itung-itung tirakat bae meureun si Pulan anu ngarupakeun gegedug gerombolan lamun niru-niru kadua tokoh hebat nyaeta Bung Karno sareng Bung Hatta oge manehna teh moal benten sareng aranjeunna dina kalungguhanana. Kitu mita Pasundan benten deui saur pangarang teh upami zaman kiwari mah janten pejabat teh saurna eta teh langkung ti payung rengse jadi pejabat aya sabaraha urang meureun di antara pejabat nu asup ka pangberokan atawa ka penjara jadi mantan pejabat jadi penjahat. Lantaran panginten lampahna curaling henteu daek bebela kana kepentingan jeung karaharjaan rakyat atawa rahayat. Padahal mah mita Pasundan tiba heula nepi ka kiwari oge yen nu kudu dibelaan satekah pola ku urang sadayana utamana ku para pejabat, ku para pupuhu, ku para pajuang, ku para nonoman, ku para inohong, ku para pimpinan di negara teh tayalian iwalti kapentingan rahayat sakali deui teu aya lian nu kedah dibelaan satekah pola ti popolose teu aya sanes nyaeta kepentingan rahayat Republik Indonesia. Caguargi mulia hatur punten bilihna jujutan carios ieu seueur kalepatan sareng kahilapan salajengna simkuring saparakan cage satiasa nyarioskeun ieu lalakon perjuangan teh ku basa nu naha jadi pilihan pangsaena anu ngajantengkeun teu aya kesan kanggo urang sadaya wireh urang teh nyaritakeun kaawonan jalmi anu sanes tapi teu aya sanes anu dimaksad nyaeta yen tina carita ieu atawa tina carita naon oge utamina mah dina perkawis perjuangan anu mangrupi bagian tina sajarah Indonesia satiasa urang nyandakan hal-hal anu saena nyingkirkeun anu awona teu aya sanes kanu bekal urang bajuang buh kanggo negara atanapi kanggo rahayat kanggo pamarentahan oge kanggo agama urang nu mulia agama Islam nu mulia nu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala
ngalangkungan Nabi nu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun ka wargi nu mulia. Wargi nu mulia rupina ieu carios teh rengse sekali disimkuring sejak sumaur ka para mitra Pasunda nu mulia nu sok sering ngupingkeun dongeng-dongeng atawa carios di dongeng Sunda nu kusimkuring saparakanca di Pedar wireh salah sawios misi dongeng Sunda kalawan situs resmi dongengsunda.com. Daya sanes diantawisna nyaeta kahiji ngaragetkeun silaturahmi antara piwawargian sareng mitra-mitra Sunda sadayana di mana wae mitra-mitra sadayana linggihna. Anu kadua, yen tina carios anu dipedar kusimkuring saparakanca sanes mung saukur ngutamikeun rame na carios, malahan langkung ti utami nyaeta urang tiasa nyandakan hikmah dina satukangin carios anu dipedar kusimkuring saparakanca. Pamugi tiasa kitu wargi mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga mitra Pasundan nu mulia. Mitra Pasundan nu mulia, alhamdulillah dongeng Sunda serial parantos rengse dicarioskeun ku simkuring saparakanca. Pamugia ageng manfaatna kanggo urang sadaya. Hapunten kana segala rupi kalepatan sinareng kahilapan ti simkuring saparakanca miwah desoni. Pamugia urang sadayana tiasa tepang deui dina dongeng Sunda anu sanesna. Hatur nuhun kana pangdedel sareng pangdoana kanggo simkuring saparakanca. Mangga mitra Pasundan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.